Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang di dina pelajaran bahasa Sunda dina ngeut ayeuna simkuring bari cobi medar perkawis kawi. Wangenan atanapi pengertian kawi. Bedana kawi sareng tembang sareng kakawihan lajeng papasingan kawi anu pamungkas ciri-ciri kawi. Mangga wilujeng ngaregepkeun. Wangenan kawi nyaeta lalaguan Sunda nu kauger ku wiletan atanapi birama lajeng kauger oge ku ketukan atanapi tempo. Di ketukan teh nyata panjang atau pondokna hiji nada dina lagu dina kawi lajeng ari di birama atanapi wiletan ari wiletan teh jumlah ketukan atau kumpulan sabaraha ketukan, kumpulan sabaraha ketukan jadi disebutna birama. Kumpulan sabaraha ketukan atau birama teh biasana dina musik di cirian ku gurat atau garis vertikal. Wangenan kawih nu sejen eta laguan Sunda anu teu kauger atanapi teu make teu nganggo patokan pupuh ya, teu make patokan pupuh. Patokan pupuh di dieu maksudna pan ari pupuh mah ngandung patokan guru lagu guru ulangan, ari dina kawih mah ya teu make eta gitu, relatif leuwih bebas. Beda jeung pupuh. Nah, tembang teh laguan Sunda nu bebas teu kauger teu kauger teu kapatok teu aya patokan ku birama jeung ketukan. Hartina tembang teh ya bebas gitu, bebas teu aya aturan birama atau ketukan seperti dina kawi. Jadi tembang teh ya, lalawanan hartina jeung kawi. Ieu tembang mah bebas teu make patokan birama atau ketukan. Wangenan tembang nu sejen nyaeta lalaguan Sunda anu make patokan pupuh. Patokan pupuh teh artina aya dina rumpakana aya guru lagu jeung guru wilangan seperti dina pupuh eta tembang. Ari guru lagu teh nyata sora vokal panungtung dina sapadalisan, suara vokal terakhir dina sapadalisan atau sajajar sabaris. Sedangkan ari guru wilangan teh nyata jumlah
jumlah ngang. Ngang teh suku kata dina sapada lisan moal dina pupuh teh ya. Pikeun leuwih paham perkara guru lagu guru wilangan, orang langsung wae kana contoh nu kumaha ari guru lagu, nu kumaha ari guru wilangan dina pupuh utamana. Contoh aya rumpaka hiji pupuh anu geus kasohor, tos kasohor pisan inanti rumpakana budak leutik bisa ngapung. Tah tina ieu rumpaka orang surahan naon guru laguna sabaraha guru wilanganana. Tadi disebutkeun yen ari guru wilangan teh jumlah engang, jumlah suku kata. Tadi na ieu rumpaka aya 8 ngang, 8 suku kata budak leutik bisa ngapung. Jadi guru wilanganana 8 ngang, 8 suku kata. Ya, jadi nya guru wilangan disebut 8 luyu jeung jumlah ngang atau jumlah suku kata. Ayeuna guru laguna tadi disebutkan yen guru lagu teh sora vokal panungtung. Dina ieu rumpaka budak leutik bisa ngapung, sora vokal panungtungna nyata u. Nah, jadi guru laguna u. Jadi guru wilangan jeung guru laguna nyata 8 u. Eta guru lagu jeung guru wilangan nu sok aya dina pupuh. Ayeuna wawangenan atau pengertian kakawihan. Kakawihan teh lalaguan Sunda nu sok dihaleuangkeun teh dinyanyikeun ku barudak, biasana ku barudak bari arulin. Ari dihaleuangkeun teh nya dilagukeun atawa dinyanyikeun, anu nyanyikeunana nyaeta biasana barudak bari arulin. Ieu ulin di dieu biasana mah nyaeta kaulinan urang lembur, kaulin barudak. Nah, contoh kakawihan nu sok dianumaniskeun jeung kaulinan barudak nyaeta cingciripit, dingnya nu sajana teh tokecang ya, uray-urayan nya sajabana. Tah eta teh pan biasa sok dina kaulinan barudak. Ayeuna papasingan kawih parupa kawih aya kawih klasik teh baheula. Nu kadua aya kawih pop, sok disebut oge pop Sunda. Nah, aya kawih klasik teh tangtu nya baheula biasa nama ajen inajen sastrana lieu pisan, utamana diksina, pilihan kecapna istuning kecap-kecap anu pinilih dina kawih klasik mah. Ajan dina kawih pop oge aya gitu kan, dina kawih klasik mah katara pisan pilihan kecapna atau diksina. Diksi dina kawih tangtu aya hubunganna jeung puisi, sabab kawih kagolongkeun kana wangun puisi. Lianti diksi dina kawih nyaeta sok aya Purwakanti. Ari Purwakanti teh nya tungtung sora anu ampir saribag, ampir mirip. Contohna
lamun tungtungna ing nya ing. Lajeng contoh sejen lamun aya kecap batur dihanapna syukur sarua pada ur tungtungna eta disebutna purwakanti basa. Nah, jadi batur jeung syukur disebutna kecap anu murwakanti. Nah, ai kawi klasik teh tangtu zaman baheula pilihan kecap atau diksina istune geus pilih dina wawahan puisi tangtuna aya oge purwakanti ieu purwakanti beda jeung kawih pop. Lamun klasik mah baheula tangtu ari pop mah sabalikna, ari kawih pop mah kawih zaman kabeh dienakeun atawa kawih zaman ayeuna. Contoh kawih klasik nyata Kembang Tanjung Panirenggan, Mang Koko, karya Mang Koko nu sejen Melati di Gunung Guntur. Kawih klasik contoh kawih klasik nu sejen nyata Sorban Alit, tong tolang nangka jeung sajabana. Contoh kawih pop nyata kawih pop contohna teh Kabuku Jauh nya. Terus lagu-lagu Doel Sumbang nyata kagolongkeun kana kawih pop. Ari kawih teh pan wanguna puisi aya prosa. Puisi dina kawih aya dina puisi sisindiran, aya oge puisi syair, aya oge puisi bebas. Puisi bebas atawa sok disebut oge sajak. Kulantaran puisi tangtu dina kawih oge unsur-unsurna hampir sadaya puisi nya aya pada lisan, pada teh bait, pada lisan teh baris. Dina puisi aya pada lisan kawih oge tangtu aya pada jeung pada lisan sabab nya bentukna puisi gitu kawih teh. Lianti pada jeung pada lisan seperti dina puisi tangtu aya diksi pilihan kecap pinilih dina kawih mah. Lianti eta aya oge purwakanti eta ditea gaya basa atawa majas. Eta jadi cindekna ari kawih teh kagolongkeun kana puisi.